seharian. Ngan katinggal we. Oh, hari Pak Dedi teh ayeuna naon wae kegiatan sehari-hari teh Pak Dedi? Nah, kegiatan ada kahiji meureun posuku. Anu ringan-ringan we lah lamun seperti bala. Oh, ngabeban urangnya bener. Tak mampuna da beberapa makan itu daripada kesel. Terus soalnya di agama ge teu ngaberatkeun. Jadi jangan sesuai kebutuhan. Nah, Sugan we, ya mah biasa. kolot ya. Ya, dipeuyeum heula sapoe dua poe sedang Pada itu sekolah udah sok bidang itu mah tuh ayeuna. ah terlangkung Pak Dedi ieu mah nu gaduhna Pak Dedi keluar wae hayu urang peuyeum Sakem tuh manggulna. insyaallah. Sok atuh. Ngentahan atunya. Sok kejeretkeun Pak Dedi lah. Adek-adek Pak Dedi ah. Itu bantosan juga bisa potong. Potong juga langsung jalan. Ya. Ya. Lah ya. Runtuh alhamdulillah. Kena dan nu eta mah cau runtuhnya. Sedang Pak Dedi lah. Halus Sakurang atuh. peuyeum heula ieu mah. Iya. Coba aduh Pak ah susah kenapa nangan. Gugur. Ayo Pak ah. Kita datang bae mah. Ya. Kilo. Amin. Aduh, orang terus gede ngopi Pak ah. Kudu selalu disyukuran nikmat Allah. Kadang-kadang berat sukil. Nah gitu jangan oke. Iya laras. Di alam dunia wage panasna tos kieu komo deui engke. Oh. Di makhlukna Allah nu namina neraka teh aya banyak. Mata leres hirup mah kudu kumaha amal-amalan di alam dunia. Kumaha palakan sangkan engke teh urang teh diasupkeun ka tempat anu mana panasna leuwih-leuwih di alam dunia ieu. Bangun atas siang di ngopi panon panen atas moncorong kieu. Mohon aya teh urang lajengna ka musala. Aden. Ayo ah. Aduh, ayo.